Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sang simkuring di channel Politikus Cilik. Kumaha atuh daharamang. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat sadayana. Pamirsa dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Sasakala Situ Cileunca. Tapi satu acana mangga bari ngemutan anu teu acan subscribe diantos subscribe-na, like, share, sinarang komenna. Supados tiasa nyokong channel ieu langkung saya kapayuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Sasakala Situ Cileunca. Wilujeng ngadangkeun. Zaman baheula di hiji leuweung geledegan aya tangkal kai anu kacida gedena jeung jangkungna. Ngaran eta kai teh Rasamala. Sakabeh tatangkalan anu aya di sahandapeun jeung sabudereunana eta tangkal mani ngarasa gigis tur kacida mihormatna malah saolah-olah ngaku raja wae. Rajana tangkal kai di eta leuweung teh. Dina hiji waktu sawatara tatangkalan nu aya di sabudereun teh uplek ngobrol gunem catur. Anu ngamimitian obrolan teh tangkal kareumbi pokna kieu. Lain kisilah ari didinya rek angger anu tuae jeung tetep rek ngaku raja ka Rasamala teh. Nya atuh moal nya teu sauyunan atawa teu umum jeung batur. Kuriak pada nyarebutkeun notorogan mun boga lampah anu beda ti batur teh. Ceuk tangkal dadap. Ulah waka boga anggapan kitu. Anggur eta boga pakarang sarekeut sasatna cucuk anu dipimili ku awak sakujur gesek-gesek wae kana sakujur awak. Ngalah Rasamala teh peuriheun. Ceuk tangkal kareumbi. Nah naon kitu? Ngewa tuda kami mah. Eta mun aya milik teh hawok pisan. Mun aya rezeki sok dihampol dipiheulaan bae. Sok didongkang ku akar mayangna jadi hakaneun teh beakeun ku sorangan. Heueuh nya kakarangeuh kaula ge sarua sok mindeng ngarahu sakalina hayang moyan bet sok lebeng dapanon poe teh kahieuman bae kudahan jeung daun Rasamala. Tah geuning kapikir ayeuna mah ku anjeun. Ceuk kareumbi muntuk. Keheula urang mentah pamanggih nu sejen. Ceuk dadap nyandet. Kunyang jugut alak-alak yang hareup kadadap jeung kareumbi. Syukur atuh boga rencana kitu. Puguh kuring ge sarua boga hate kitu ngan teu betus. Kuring ge ngan korek wae teh hese ngajangkungan, hese rek ngarambat da kahalangan. Kuring ngarojong kana pamaksudan aranjeun duaan. Pokna. Yu atuh ulah leleda. Ari pada boga kanyerima. Urang ngajorang Rasamala. Pok kareumbi ngajakan. Deulila kareumbi dadap jeung jugut alak-alak madep ka hareupeun Rasamala. Pangapunten Sun. Manawi ngadeuheus teh abdi saparakanca suja ngadugikeun kasedih ati katugeunah mana. Eta kamastaka salira teh sok aya nu cucungah. Manuk ese nangka sok celek wae kana mastaka salira. Anu sasat jadi maputa anu kudah dipupusti sareng ieu mah dikotoran. Mangga emutan. Kotoran teh sok janten manganeuh anu sok nyong cai tuangeun salira. Bakat ku ambek di mana aya manuk ese nangka euteup Rasamala sok ngagidegeun tangkalna. Lila-lila tangka Rasamala teh jadi puruntul henteu daunan. Da dauna marurag anu ngumpul ngalayah dina tani handapeun tangkalna. Hiji waktu hujan gidenaker anu ngakibatkeun tangka Rasamala kakeueum ku Cileuncang. Anu ngadak-ngadak ngabendung sabudeurana. Cileuncang anu ngayembeng
pedah Cihujan teh teu bisa laju kahilir kahalangan dang daunan rasa mala anu numpuk. Ulah Cilencang lila-lila jadi ngaleberan, antukna jadi hiji situ anu katelah situ Cileunca. Robah ucapan tina kecap Cilencang. Ku orang Sunda dilapalkeun jadi Cileunca. Situ ieu aya di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Ropea di Seratan Akub Sumarna anu diterbitkeun di Galura. Sumberna nyata arsip 69 blogspot.com sasakala situ Cileunca dongeng HTML. Pamirsa mung dugi sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkung sing kuring nyuhun dihapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.